Di urang mah mun aya nu nganjuk motor tara malikeun. Geus. Kali deui. Wah, enggak subrecan. Subrek lah sampe melalajo. Di Itali mah lamun meuli rokok kudu dibayar. Di Malaysia mah lamun nu gundul botak. Di urang mah mun aya nu nganjuk motor nu lieur sa RT. Di urang mah nu minjem duit tara malikeun. Di Jepang mah mun sare peureum. Di urang mah lamun ngadurukan anu riweuh sakampung. Hai sia ngaduruk naon atuh? Mitoha. Emang geus boga mitoha? Acan. Di Cina mah mun mani osok basut. Di urang mah lamun emak awewe tara diterima. Asia goblok. Anjing. Di Brazil mah mun modal tai. Di urang mah loba budak geus budakan. Bet. Terus, Balik. geus. Kali deui. Ji 2 kilo. Di urang mah loba budak geus budakan. Di Belanda mah mun aya nu ngaronda dicararekan. Di Garut mah lamun meuli sangu geladangan. Rame anjing atuh euy. Di Inggris mah mun tiris sok kaheut-heut. Di urang mah lamun jumahan pae jumaah. Di urang mah lamun hitut direkam terus didengekeun ku sorangan bahagia pisan anjing. Di Rusia mah lamun lapar dahar. Di urang mah loba budak anu ngaku anak senja. Lain anak senja salat maghrib goblok. Di Thailand mah nu halirup bernapas. Di urang mah nu boga hutang ngadon malik ngamusuhan. Damai atuh damai. Bung anjing bayar heula utang aing. Oh atuh ge sama ih. Goblok kalah calurhat. Di urang mah nu ditagih leuwih galak ti nu nagih. Kalam kok aing dibayar ge oge. Ngalen ka maneh? Ah nyaho apal aing ge aing eta teh. Si anjing. Di urang mah nu minta hotspot pake ngaron bokep. Oh anjing ka aing eta mah. Banget bokep dah. Sakitu sok menta videona. Apaan anjing? Di urang mah loba manusia lip sync jeung manusia dancer. Naon tuh anjing? Eta manusia ti kotok. Lu kumaha? Nu kieu tah. Cenah ieu, Bo, caangkeun ka aing. Anjing. Panggil ge kitu. Geus. Di urang mah naon? Oh, ya. Di urang mah lamun ngadurukan anu riweuh sakampung. Nah sia ngaduruk naon atuh? Duruk mitoha. Anjing ngaduruk mitoha. Langsung atuh ulah di kita mah panjang teuing tuh anjing. Siap. Action. Di urang mah mun nu minjem duit tara malikeun. Anjing geus lieur teuing dah goblok. Itu ngaganggu wae itu anjing. Action. Mun aya nu nganjuk motor kok ditatarik Di urang Di urang mah nu minta jadi loba wae. Di urang mah nu boga hutang ngadon malik ngamusuhan. Action. Di urang mah. Apa deh? Di urang mah loba nu minta hotspot pake ngaron bokep. Lain loba. Lain loba. Oh. Action. Ji 2 3 action. Di urang mah loba budak-budakan. Anjing salah goblok. Hatur nuhun ka sadaya baraya anu tos satia ngabandungan ieu video anu teu rame, semoga makin seueul dan seueul. Salam nyaho, sampurasun.